Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seteacan dilajeng karena sebuah acara. Waktu kecil yang ngasih siapa? Kalau kita menangis yang gendong siapa? Jadi ibulah yang mengandung, menyusui dan merawat kita. Makanya kita harus sayang kepada ibu. Di Nurul Ikhlas belajar hadis tentang berbakti kepada ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummah, yang artinya surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Hijau-hijau daun buah tomat, hinggap di sana lebah penyengat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Jaskia. Insya Allah saya akan membacakan sebuah hadis tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه
ونعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Bismillah wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pengatur waktu, pembawa acara, anak Islam berhormat, biku Allah dimuliakeun. Para tamu undangan, alhamdulillah parantos tiasa nyumpunan, parantos tiasa ngahadiran ka ieu tempat anu Gusti Abdi berhormat oleh Allah dimuliakeun. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Faqultu wa billahi taufiq wal hidayah. Amma ba'du. Ay ba'da tahiyah wal hamdalah wa syahadah wa salawah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim awil ayatil karimah. Wa tabarukan bi dzikri a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wa qala aidan yauma la yanfa'u malu wala banun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam adibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil. Para bini sepuh, para sesepuh tur kasepuhan, wabil khusus sesepuh di ieu tempat kersana ajengan setempat anu ku pribados dipihormat oge anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan desa min adnal wilayah ila a'lal wilayah, dikawit Bapak RT anu perlente, Pak RW anu getol gawe, Bapak Lurah anu gagah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali murid, sadayana, siswa-siswi, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, ikhwan masrahkeun puja ka Allah Azza wa Jalla. Dumasar kalayan takdir kudrat iradah mantena alhamdulillah. Takdir tebenang dipungkir, kadar tebenang disinglar, titik tulis diajali kiwari wanci anu utami.
Ayeuna mangsa anu utama urang sadaya tiasa patepung lawung patepang wajah, patepung lawung sareng ahli ieu kampung, patepang wajah sareng ahli ieu wilayah, khususna sadaya para jamaah anu sararae manah kawistina sae manah parantos kersa lumampah ngahadiran ka ieu mahfalah mubarakah wal mukarramah indallah. Siga jelema anu arareueuh gadag tapi sanajan kitu sadayana anu niat saja tolab ilmu didoakeun sing gancang timu amin. Anu jaromlo sing tereh laku, anu baroga parawan sing tereh boga minantu, anu garede hutang sing kabalayar buru-buru, anu boga panyakit muga-muga ulah diaringu, timimiti panyakit nyeri hulu, nyeri huntu, nyeri suku, nyeri siku, nyeri susu, nyakitu nyeri nu munuu, kedakantun bapak-bapak nu keur nyeri hulu mutu. Mudah-mudahan sabada tolab ilmu kabeh panyakitna sing balubar buru-buru. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat ka iring salam ajil makrunah bita'dim ya Allah, pamugi salalamina dilimpah curah ruahkeun ka hiji insan anu jadi panutan alam, Rasul pinunjul Nabi nu gumati nu jadi mata kholangna dunia, nupang nyong colang nasa alam marcapada rahmatan lil alamin, habibanna wa nabiyyana karim baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, anu mana tata titi insan berbudi kangjeng Nabi anu sajati dan ibarat gapura anu direngi-rengi, semu alum kembang tanjung dasa hegar kembang mawar malati jatining ati samoja anu jadi kadeueuh bulan, dina tungtung keresek dang daunan anu hejo ngemploh anjeuna lahir, anjeuna endah menan kemang anu endah ngadalingding sapanjang peuting nyamuang sapanjang beurang, negakeun kalimah thayyibah ti masyrik dugi ka magrib tungna dugi ka urang sadayana. Kiwari pemuka catur turiang jadi jarami, minangka ngababaktos kumaula sanes bade ngabibisani, ingetkeun ningali naraga gaganti payung nu leungit, leungit kala panggulun tutu genah taya pangais aisan lesot keur budak daki nyemuleun ka diri, rinai kawangun siloka kabita kurahmat Gusti pedah pidauh Gusti watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi jalma jadi manusia di alam dunia kudu daek silih asah silih asih silih elingan silih tulungan dina raraga ukhuwah Islamiyah jeung ukhuwah insaniyah. Atuh ti payun paralun maklum nu disuhun nu ninggalih nu dipamrih, cukup lumur nada jemar pangampura tina samudayaning kalelepatan kaalfaan, dohir kalih batin boh bilih dina ieu waktos pribados cumarios kirang sapagodos sareng mamanahan para bapak para ibu para sepuh sadayana, tebih tina marganing utami angang tina marganing utama, kirang tata titi duduga oge priyoga sakaledeui nada hapunten ka sadayana. Kumaha euceu bade ngahapunten? Bapa belah dinya bade ngahampura. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kangge sawalona saupamina aya kalepatan ti para bapa para ibu para sepuh sadayana kapribados teu kedah disunkeun deui estuning cilik putih celak herang teu geuneuk teu maleukmeuk jalan raya sasapuan, taya tunggul nu sirungan taya catang nu supaan, wit ti ka urang meuyeub ku kiai rea ku ulama kantun urang kersa naroskeunana inungna akang teh lain teu percaya kana urusan agama nu aya di maneh ka dieu maju ka hareup ngan akang teh sok sieun ingis ku bisi rempan ku basa kakeunaan ku sabda Nabi ceuk Rasul inna asyaddanas azaban yaumal qiyamah man jahila ahlahu, sanyanya napang banget-bangetna siksaan manusia jaga di poe kiamah nyaeta hiji lalaki nu ngabodokeun ka ahlina. Tah samemeh datang poe kiamah inungna ka dieu urang ngariung heula jeung bapa. Tanya kang pamajikan, inungna hampura bapa lain teu percaya urusan agama nu aya di maneh ngan bisi aya agama nu omehaneun, sok bapa hayang nyaho kumaha jampe salat teh. Tanya pamajikan akang jampe salat, pernah pamajikan ditanya jampe salatna ku salaki? Tuh, ngaku tara cenah. Rembeng pamajikanana maca jampe salat. Kumaha inungna jampe tas wudu? Berebet maca jampe wudu. Seblok ku cai. Gosokan awakna make eurih. Teu ngabudah cenah ustad, tamahan ku sabun jaipong. Digosok ku eurih make sabun jaipong nu muruluk lain daki wungkul kutilna ge bea.
beres di mandian daguan heula sia inung sakedeung reka mana deui bapana aing reka imah nyokot samping jang naon jang ais maneh ais pamajikan kali-kali tina golodok raketek bawa ke tengah imah nang ningang pager pamajikan ka salaki ka pamajikan moal dionang tah pamajikan ge bakal bager ka salaki leres teu Bu da awewe mah kumaha salaki kumaha dibawana leres ulah nungtut ka pamajikan sing solehah ari salaki bangkar wara pamajikan kudu siga Siti Khadijah ari salaki siga Abu Jahalnya moal nyekruk atuh lamun pamajikan siga Siti Khadijah usahakeun salaki ge sing siga Nabi Muhammad loh pamajikan ningali salakina soleh isukan pamajikan anak geus boga rasa dicontohan cek pamajikan ataeni makmuman lillahi ta'ala cek salakina keke nah sia mah aya rok ataenian jampe adus teh sugan sia mah Islam nu anyar cek pamajikan dengekeun atuh akang ku ceuli sing bener cek salakina da aing geus asa benerna dengekeun sok baca sakali deui cek pamajikanana nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari rakaataini makmuman lillahi ta'ala salakina keheul cek salakina sami Allahu liman hamidah gelo pan saimah-imah punten Bu cukup metelna wungkul kanu jadi pamajikan teu acan cekap bila perlu seret pamajikan ka WC inungna ampih sia ka WC rek naon bapana make ka WC ih mending kene di kamar da meunang bersihan lain eta aing mah naon wudu kami hayang nempo maneh wuduna bisi salah tah beres wudu seret pamajikan ka pangsolatan ampih sia inungna ka pangsolatan atuh bapana tong di pangsolatan doraka mending di kamar we biasa lain eta aing mah naon salat bisi salah salatna aing gede tanggung jawabna jaga di poe kiamat cek pamajikan akang ieu urusan salat abdi gampang tapi dak salat tuh bener teh pan abdi teh perlu contohan heula atuh ku akang tong molotot kang lamun dititah ku pamajikan dititah ku pamajikan cek salakina sia direk dipetel kalkah malik metel ka aing ih cek salakina urusan salat aing mah gampang tuh di ditu pangajian di mana aya pangajian ngan pada aing mah tara init ka pangajian urusan sholat mah cetek inungna mun hayang dicontohan ku akang gampang sok kurang contohan ayeuna ngan salat akang mah minta pariman we lampuna narek kumaha nyontohan salat ari lampuna kudu dipariman mah tuh kan Gusti minyang teh dipariman lampuna dinyontohan kanu jadi pamajikan cek pamajikan kunaon salaki aing lila-lila teuing sujudna rek teu lila kumaha atuh Kang barang cetrek lampu dicetrekeun pamajikan keur pan beas teh aya dua sangu teh aya ruskin aya raskin tanyakeun ka palurah ari raskin mah beras miskin eta mah mending keneh miskin teh karek rusras masih ada harapan untuk beunghar nu geus ripuh mah beas ruskin terus miskin eta geus ripuh mah kitu kejo ruskin budak tilu milu kabeh nu hiji dipunglu dina punuk nu kadua di kalian hanapeun bujal daya beakeun kursi luka tilu si bungsu nu watir cicing hanapeun kelek beberkisan ada bu hasil giri di kasawah nganturan salaki Jordi eta teh meunang ngahijikeun inung jeung bapana Mang Toto inungna Bi Imas borosot budakna ngaranna Thomas ari nu alus mah mangga ibu ngan aya nu piomongeun batur mah ulah Bapak Abbas inung kokom budak baskom Bapak Apan inung cici borosot anakna Allah para buat dapur tak kabeh eta mah. Entong nu piomongan batur mah sing sae ngaran budak besok. Beres budak di ngaranan anu sae wa ayu alimahul kitab ta ieu PR urang nu utama. Mere pendidikan anu sae kanu jadi murang kalih urang sadayana. Pendidikan teh nu mana nu alus keur budak urang teh euceujnya be tarbiyatul aulad qoblal wiladah fi waqtil wiladah wa ba'dal wiladah ngadidik budak teh aya tilu hiji ngadidik budak teh memeh lahir kadua ngadidik budak teh waktu lahir katilu ngadidik budak teh jelas sabada lahir make jeung maca Quran besar harapan nu jadi kolot aya transfer ilmu transfer kemanfaatan tinu jadi kolot tinu jadi inung tinu jadi bapak keur nu jadi anak nu aya dina beuteung keneh leres teh
matak sok didoakeun ku ustad mudah-mudahan barokahna ieu awasan Al-Qur'an sing didugikeun ka janin anu dikandung ku ibu-ibu anu bin anu binti anu binti anu mudah-mudahan ieu murang kalih pami istri sing digeuliskeun mun lalaki sing dikasepkeun sing sampurna dohir sareng batin bener we maraca Qur'annya bo 7 surat geuningan ngan abi rek titip lamun 4 bulanan 7 bulanan tah nu keureuneuh ge kudu milu maca Qur'an ulah sigakeun abdi tatangga dionang kabeh jeung santri kiai ngariung 7 bulanan maca Quran ari nu keureuneuh hayo we riweuh nguruskeun rujak atuh ningang borosot anakan teh nu solehna teh anak tatangga lain kitu urang milu maca Quran urang milu ngaos memeh lahir borosot waktu lahir tungtutan urang ngadidik budak waktu lahir ceuk agama adanan palih katuhu dina cepilna homatan palih kenca dina cepilna nek naon supaya naon ngarah naon lantaran ketika budak lahir pertama nu kakuping kumurang kali urang adalah kalimah-kalimah thayyibah asma-asma Allah subhanahu osok di adanan ece murang kali barang lahir di dia saha nu sok adana tatangga bapana kade akang osok ngadanan murang kali hari lahir osok bangun tara ini remplingnya adanan pak budak teh tong sok mitah batur ku urang nu jadi bapakna mitah batur atuh pas engke budak geus gede teh teu ngadenge kolot ngadenge batur we adanan ngan elmuna aya 3 yeuk dibejaan ilmu ngadanan budak barang lahir lalaki aya nu sanggup mawa gunung 2 boro-boro mawa gunung Gusti awe mah lautan sakitu jero didempet ku sorangan kuateun coba lalaki boro-boro mawa gunung 2 ieu gunung mah badak ieu mah lalaki mah mawa endog 2 siki teu kuateun ece belaan minta bantuan burung Garuda eta teh mawa endog 2 siki komo mawa gunung mata kangkong macam-macam kawe mah gagah sok ulah sok macam-macam ka pamajikan ceuk salaki nariungkeun kali-kali mah padi imah teh keluarga rek naon rek nyontoan nu jadi anak nu jadi incu sakedap aya naon indungna urang berjamaah di Nagalengan nah geuning berjamaah teh lain di masjid sia mah di Nagalengan lain salat naon atuh nyatu kicrik salaki muru kana galangan bo siap pasang badan cik ibu teh wios bapana teu kedah kukumah ulah babanyu da geuninganan meuni pahili mana curug mana doran pacul keun wios ku mamah urang huapan tah salaki dina galengan cokot piring duralek nu segede buhaka teh plek ku kejo nepikeun ka euneur galengan ka ku kejo cokot sayur kelewih tina bogem pucek apana calangap ronde kahiji brus ronde kadua brus ngarah tere sebeuheun mah tong ku senok kejo mah huapanana ku senok temok bager salaki ka pamajikan otomatis pamajikan bakal bager ka salaki leres deh bo insyaallah pak moal kudu diparentah awewe asal salakina we bager ka awewe tapi da emang sih di urang oge di ditu rata-ratana kitu awewe mah kumaha pamerena pak tong ngomongkeun pamajikan batur pamajikan urang ge sarua dokter mah eukeul dikeun urang mah di ditu deui da awewe teh daripada balager ka salaki teh lolobana balager keneh ka jurig di ditu mah da eta we lamun ngaliwat dur-duran magrib ka tempat nu pikasieun ngaliwatan tangkal ceringin anu jangkung badag dan nepi ka moyongkod awewe teh leumpangna teh bari sisinglar punten pilih aya anu kadupak pilih aya anu katinca abdi mah ala kodar ngiring ngalangkung punten sopan ka jurig mah nah ari ka salaki keur ngadaweung udud bako dina teras ngabang barung eta ngaliwat dan nepikeun ka katincak puluk salaki teu punten acan di ditu moal di dieu mah juga moal beda teuing mah ada awewe mah karari itu pamajikan urang ge sarua kamari dibere duit teh cing teh neng artos 5.000 alhamdulillah cing teh sia teh nepi kana robil alamin
lamun di tamahan mah cenah goceng deui nepi ka Rabbil Alamin. Tamahan goceng ngagolotrok ibu Rabbil Alamin dibaca. Kamari mah didoja we dibere 100.000 waladolin tan nepi ka alus ka dinya. Jadi awe mah jelas kah kumaha kamu. Sholawat. Naon kitu? Sholawat. Kode. Panjang sholawat, aya sholawat nu panjang. Aya mahalul qiyam tak panjang. Bari nyaheuskeun budak teh. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anak king singgerati bra mamah bade ngejo heula kedalahar kula warga ngantosan bapak siati posrona. Budak perem ibu menang ganyaran salaki datang karidaang. Oh iya mah coba ngaeskeun budak teh kudu goyang domret teh hayo. Bari ngaku teh goyang domret, goyang. Mesti aku coba ibu bacakeun sholawat ngarah berkah. So, lah ibu teh pirang ngaeskeun budak udah sholawat mah bararosen di baheula ge asa geunah keneh ku lagu aing ngaeskeun budak teh heuh mangga lah kumaha euceu eta mah oktu yu kae pasti tum kumaha didinya ngan lamun rek ku lagu sing bener milih laguna komo milih lagu Oma Irama masalah salah we milih lagu cilaka ngaeskeun budak ku lagu Oma bila kamu di sisiku atuh rek iraha molorna budak di sikuan wae. Komo ku lagu Meggy Jet mah paeh budak nage. Bari ngais budak lagu Meggy Jet jatuh bangun aku gedebluk di. Paeh budak naon ge. Sok sing saya lah. Daripada aku bacaan gitu mending kene ku sholawat we. Sholawatnya ngarah naon? Ngarah berkah. Urang gaduh ganyaran budak kenging kasayang. Teras lajeng murang kalih urang ngageungan kawajiban nu jadi kolot cukup nepikeun kadinya ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah mere pendidikan anu sae di imah urang geus alus nu tadi teh ada urang di imah mah teu kasiwer pun neangan pakaya neangan kasab neangan apakah atuh ibu sinareng ramana sing digampilkeun milik rezekina kangge ngamotivasina atuh guru-guruna anu ngawulang ngatik ngadidik ayeuna kamar urang kalih urang sadayana sing dipaoskeun yuswana sing dipaparinan kasobaran, sing dipaparinan katawakulan, sing diberkahkeun dina ilmuna, diberkahkeun dina hartana, diberkahkeun dina kulawargana. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Hadirin masyiral jamaah rahimakumullah, sajam setengah kirang langkung pribadah sumarios rupina mung sakitu anu tiasa kasangakeun laresna taufik ti Allah atuh lepasna yakin keluar tina kabodohan jisim kuring khud masofa wada' makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.